bertemu kembali ya, masih ngebahas pergodrohan mengaku. Nyingsring ya. Ya, guru idolaku, muridku gacor. Ya, part 2 na ya. Ya lebih seru ya. Jadi keur memujuhna meureunnya. Nya 17 plus lah gitu nya eta. 17 plus. Nya plus nompan plus ka video eta sih sebenarnya mah anu plus nama. Mah aku apal usiana sabaraha? Budak eta nya moal jauh ti budak SMA tuh. Kelas sabaraha eta teh? Tinggi kelas sabaraha mah asa eueuh dina ieu berarti geus 17 tahun mun kelas 17 tahun ya. Tapi disebutna teh masih kena ieu di bawah umur. Ah, cukup mah di bawah umur eta mah. Di atas si bapak eta mah. Da adeganna di atasnya. Da si eta kan ada adegan di atas oge. Si bapakna di atas aya. Oh iya. Eta di bawah umur berarti. Bapakna di atas. Pamane mah teu apal si bapak di atas. Enton eta mana ya? Aya. Apa sebriji eta? 43 meureunna 42 eta. 42. Oh, tah eta kan nu boga linkna. Di dia tadi kolom komentar 42. Dah si bapakna masih keneh make jaket kulit. Eta teh cenah di mana eta jaket kulit? Di Sukaregang nya. Jauh-jauh. Aya di Gorontalo ge maneh. Heeh, tapi produksinya mah di Sukaregang eta teh di ekspor ka ditu. Heeh. Tah eta pan jadi ka iklankeun nya. Eta urang nu jaket kulit. Eta adegan nuna topi na lomari urang. Yang igeuna geus kebiasaan urangnya. Kebiasaan. Topi eta na lomari urangnya. Jeung lain pasti eta lain sekali dua kali di tempat eta teh mah aku. Nya atuh. Matak budak eta apaleun geneuneun handphone di dinya nya. Heeh. Jadi emang sering sih kan. Sering. Asup kadinya ngan keun siah. Sigana ngan kurang pas nuna handphone budak eta kurang handap. Nya. Oh nya eta bagian eta nama bagian eta teh kaciri jadi si budak. Jadi cungklik kedang teh ngan ka eta na we unggul nya. Nya. Tah eta ka budak kamari anu ngarekam eta kamera hanapan tolong dicek dulu sebelum ini teh nya. Tapi si non horizontal mah pas ya teh. Pasnya. Vertikal rada kurang gitu. Aya bakat lah eta budak teh ke jadi kontainer mah gitu. Halus. Urang kan tiba heulanya non jadi konten kreator gitu nya. Can viral-viral euy. Budak eta mah nyieun video hiji viralna ge sa Indonesia nya. Bahkan di luar negeri bisa nonton. Pasti nepi eta teh. Nepi yakin. Ka Saudi nya. Nya ka Saudi itu TKW pan. Nya. Oh, pasti naronton. Da pasti penasaran. Nya. Nyungkeun linkna. Pasti eta. Da di nu eta ge cenah ada yang pulnya. Ya ada yang pulnya wae. Tentu ada yang pulnya pasti aya gitu kan. Berenang da ku pamarentah oge pasti rada dieu. Ku pamarentah ge pasti rada disebarkeun gitu. Teteh pasti aya nu nga-WA teh ka Kominfo mah kok. Tolong jangan diblok dulu cenah. Nanti kalau udah 24 jam baru boleh. Aduh, luar biasa eta nya. Si bapana sulahnya mah ngakonya. Siga mangako. Nah, kadang abu-abu nu sulah mah. Gua kari itu nu sulah mah kok nya. Anto ge. Tuh, siga aku dongeng Kang Ibing geuningan nu atuh teh. Penek geuningan kasalakeun kabeh. Teh ge power nu sulah kasalakeun kabeh. Atuh urang ge kapariksa. Aduh, jadi cek mangako ieu pesana ieu kumaha mangako. Ya kejadian anu siga kieu gitu kan nya. Ai urang menyayangkan menyayangkan teh maksud teh profesi sukan teh sayang tidak sama Mang Ako gitu. Profesi seorang guru lah gitu maksud teh jadi terus sekolahnya sekolah mandi yang identik dengan ilmu keagamaan jadinya itu gitu kan jadi banyak yang tercoreng lah. Nah itu ini oknumnya berarti oknum ya mah oknum datang sakabeh kitu lah iya mah berenang ngadu. Tapi lamun misalkan guru di sekolah eta misalkan aya 10 urang guru teh terus nu melakukan gitu ada 8 urang. Oh, atuh lain oknum. Lain oknum eta berarti gerombolan nya. Sadayana berarti eta mah. Ieu mah ngan yeungkul hiji lah eta mah. Hiji. Cuma ngacorengna kabeh. Lamun cek mah geuning naon rusak susu sebelahnya teh kumaha? Lain susu sebelahnya. Karena nila setitik.
rusak susu sebelanga. Tah eta bener mah. Eta susu sebelanga kumanya belang we. Belang jadi nu hiji deung eta teh. Nu hiji ping eta teh. Belang. Lain tapi eta ningali ieu mah secara psikologis eta budakna mengaku. Cek mengaku menikmati eta mah. Jeung memang udah pro-nya. Ya, pro-nya. Lamun cek saya gitu nya cek urang secara pribadi sudah maksudnya mah ya sudah pasrah gitu. Lain pasrah gitu mah. Pasrah mah aku teu wala kaya eta pasrah. Nya maksudnya melayani gitu. Ari goyang mah lain pasrah mah aku. Karena salah mah minta tulung ya teh ka Hansip. Eta teh ngagorowo pemitina mah. Hansip. 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 Sip. 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 Tanya. Walau alam, aduh eta mah dah kumaha. Nya bawa editan, teh kan nya can pasti urang zaman AI buat AI eta teh. Zaman AI teh apa namanya? Zaman AI enak. Bisik gitu eta teh gitu. Bisik eta mah jeunan manusia gitu nya. Nu hayang mencoreng nama baik lah gitu. Pasti eta jeunan manusia mengaku da katingali eta jelema nu duaan teh. Anger berarti lain AI. Asli. Tapi mun AI mah da moal buremnya. Wah, AI mah jeung goyangan lagi moal AI mah pati teuing ngagerecek kitu malah kueuna teh mah kok. Mun AI mah rada aya slow-mo AI mah. Karena memang disetting. Eta mah jigana jeung nafsu pan eta mah. Asli bebereg eta mah. Bener jiga nu kabebereg. Jiga nu kabebereg eta mah bagus. Urang oge naha dina ieu nama kos-kosan, dina kos-kosan mah geuningannya urang tuh aya kacaletot. Tah mangako eta. Mangako sok di kos. Hah? Edit euy eta euy. Kosan saha? Akan bae bageula mah nyaritakeun bageula kan bae da. Rapaleun netizen oge mangako bageula kumaha. Beda jeung urang pernah ngekos henteu, urang goler-goler di mana sarege. Berarti di mana wae? Tiga si Bapak eta. Henteu da. Goler-goler di mana wae boro-boro payuk awewe atuh mah karena kuliah. Apal urang pada harita kurunyungna. Di gedung. Mau masalah itu teh. Ogo aing. Aduh, aing euy jadi kulit beuteung nya nyaritakeun ieu mah euy. Matak ge mah aku mun boga ka Bogor teh cerian, ulah disumputkeun atuh bejakeun ka urang. Dok, urang teh boga ka Bogor ayeuna teh si anu ta eta jurusan anu. Tadi naon pan urang teh sieun kapau ku ucing. Aing teh wah garong pisan ucingna. Rek baeud aing teh kumaha gengsi teh nya. Tapi masieun kapal kucing. Pake aya sero. Aduh. Tapi da urang untung balang urang masih kene ieu da profesi urang. Iyalah, nya profesi mah aku sebagai ieu nya pencari bakat. Cari bakat lah gitu. Balik deh kan eta dia. Balik deh kasih Bapak Sula. Basul. Bapak Sula. Atuh Bapak teh meuni ieu orang muruhkeun ka budak ngora. Nya muruhkeun. Naon disebut nanti lawan dia mah? Di maklun. Maklun tah supir temak lah ngangge supir temak gitu. Nanti si Bapak teh jadi tersangka doa nanti. Teh tersangka. Diproses mah kok. Diproses. Tersangkana sebagai aktor. Video eta aktor dalam videonya eta. Terus kedua meureun jeung pamajikanana meureun kumaha tuh kok? Teuing tau jeung pamajikanana can aya berita kelanjutanana. Pasti bakal disudahi meureunan. Da komo anu pika viral kieu mah pasti kan keluarga ge meureunan ngasih dana era pasti eta sih sebenarnya mah. Da sebenarnya kan aya lalaki. Da ieu semua teh sakumaha kan era eta. Aya lalaki kan do jatahna ge opat.
Apa? Jadi lamun misalnya kurang misal boga 2 gitu. Loba nu ngomongkeun, "Ni saraka lalaki teh henteu." Henteu. Da jatahna ge 4. Justru awewe nu saraka mah. Nah, kumaha kitu mah kok Hayang hiji ku sorangan. Nya, nu saraka awewe. Terus nah hiji ge galak gitu mah. Teuing nya. Hodangna naonnya kira-kira? Mata kurang mah sigana lamun kiamat misalkan. Terus dikumpulkan di padang mahsyar. Terus non urang mah semua ditaranyahan ngaco. Langsung ke surga urang-urang mah. Nya. Insyaallah di dunya ge geus kasiksa mah. Lain. Cenah ieu mah nya. Lamun anu meunangkeun rana cenah kitu. Nah engke eta pamajikan anu heuneun rana teh tadi rek ngilu ka salaki nu baheula teh nu ka ayeuna. Tah eta ya. Nya. Tanya ti ayeuna kitu. Tapi da maneh ge mah pasti poho dong ke. Pokoknya pasti loba bidadari di ditu. Nya. Tapi percuma pan bidadari loba ge. Kan nafsu dicabut cenah. Aya nafsu mah. Hah? Kumaha urangna eta? Dicabut. Tapi itu aya kios tiasa meser cenah isi ulang. Kawan awai. Nah, ieu mah dongeng. Ieu mah dongeng. Dongeng. Heeh. Eta ai surga neraka mah tong baro di akhirat mah kok engke. Ayeuna ge pan siga ieu si Basul. Nya. Bapak Sula. Basula. Ieu teh geus cenah ku neraka menana. Nya. Ditonton ku sararea. Asal mah surga sih bapak teh benernya. Surga pas. Di pas gitu nama surga. Gandeng anon kene teh nya. Lejat tuh. Rangu ka tulang-tulangna. Umur sakitu mah kok ngrekes cenah.